Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa satia MPTV. Wilujeng tepang dari sareng abdi Leni sareng abdi Sofi dina pidangan kalawarta ku basa Sunda Warta Karawang edisi Sabtu kaping 24 Mei 2025. Pamirsa dinten ieu urang bakal ngabahas ngeunaan rea jalan rusak tur pinu Lobang di sababaraha wewengkon di Karawang. Pamirsa, kedah terang yang lobang dan bahan pisan bikin kurang sadayana. Sebab upami mobil atau motor telah aja ngageling atau lobang, tentu bakal nyababkeun kendaraanana kalingitan kasaimbangan. Anu tiasa oge nyababkeun kecelakaan. Kanggo informasi salengkapna kuring atos kahubung sareng reporter nu ayeuna teraya di salah sahiji wewengkon jalan rusak tur pinu Lobang. Nuhun ka Leni sareng Sofi. Wilujeng enjing oge pamirsa satia MPTV. Terus pisan simkuring Jahra atas aya di salah sahiji ruas jalan Karawang anu dituliskeun keluarga lantaran keayaanan nu rusak. Wilujeng enjing teh. Mohon maaf ya ganggu waktuna sakedik. Abdi sareng saha? Oke sih Pak. Mohon upami teu kaabotan abdi bade ngaros sakedik kenaan di jalan. Kemudian sampean naon dampak jalan barolong kana keamanan kalau jalan. Hari adina dampak di jalan anu bolong itu jadi bisa menyebabkan kecelakaan, kesakitan, perjalanan, macet, jalan macet gitu. Terus upami hujannya jadi cai hujan teh ngagayemeng di anu bolong eta teka tempoal kemudian misalkan ke sungai kan ya teka tempuan gitu ya perjalanannya karena gaya mengancai enak jadi bisa menyebabkan kecelakaan teh. Mohon tingeraha jalan kita harus diriwatan keluarga lantaran keadaan lebih barolong. Kalau sebagainya teh buka suami lah gitu dan ayah nggak kana naon kemarin pun selalu diharapkan biasa masihan solusi gancang kanggo masalah jalan yang rusak ya. Pemerintah sorangan cek aya naon teh kan aya ngan saukur nambal-nambal ya nambal-nambal padahal ongkos itu malah menyebabkan jadi kecelakaan ya kena tambalan. Nuhun teh. Jangan potongnya. Pak BTD Gedung Belas tadi lah atau nomor di soalnya BTD Gedung Belas tadi lah kita dulu langsung jalan jangan kaget kan bukan jalan Iraha jalan di dieu teh kan Sabtu Pak. ya bagus Kunaon dugi ka ayeuna keadaan perbaikan di pihak bawah kamu yang bukan tak masalahnya mungkin ada tanda pengulangan gimana gitu
minangka fasilitas umum jalan anu layak merupakan hak tinggal masyarakat. Urang sadayana ngarepkeun sangka pemerintah yang sengaja menemukan solusi anu efektif mewujudkeun paribadan jalan. Sakitu wae warta di MPTV dina dinten ieu. Sim kuring Leni, Sim kuring Sobi, ngalaporkeun. Hatur nuhun kana parantosanana wilujeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.